Assalamualaikum. Gening terus karariung teh. Waduh. Lujang sugeng punten. Aduh, damangjang ieu jang ustaz teh. Suun kitu, damang ki muji mah jang duh kabeneran pisan aki teh boga kerek lalai teh jang ujang yakin ya. Ya nah, teteh panitia teh. Panitia rangkepan. Oh, yen panitia aki-aki ya ieu. Ampun teuing. Aduh, ampun teuing aing. Oh, kebeneran jang aki teh ngangeun walu. Ngan atah keneh wayahna we lagi ujang. Nya aku lantaran ieu teh aki teh rusuh ieu teh masak di tadi teh. Nini maneh anu masak teh nya kitu teh. Da bakat nyingku kurang uyah di singciringan. Aduh, ampun. Kadang-kadang aing balikin hajat mun taber euy. Aduh, ampun teh. Atuh ieu teh maksudna jai teh kumaha ieu teh? Maksudna teh kumaha ieu teh? Abdi teh gaduh cek sare kanan. Oh, kumaha? Ai kapungkur teh budak gering kitu tah. Ayeuna beureunan bade disunatan upami salamet teh disunatan maksana. Hoyong dipang dakwahkeun ku ama. Mama Akang. Aduh, sajarina mah nyebut mama Akang kana mama Akang ka teh. Syukur teh naon sugan jeung sugan ieu ge. Luyu jeung katerangan ngan da nya kitu teh ai. Kumaha teh? Oh, pan urang mah manusia pan teh cicing dina hiji martabat. Leres makan. Teh cicing dina sifat langgeng tetep manusia mah kabeh oge nya eta kakeunaan ku Allah gingsir. Sumuhun tenang. Naon sababna? Eueuh sugan jelema anu bener sapapanjangna eueuh. Bener wungkul terus eueuh jelema mah. Naon sababna? Pan ieu teh di dunya teh dua papasangan lin. Nya eta kulon wetan kidu kaler budang peuting halodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki tek-tek bengek teh ku hanteu. Jadi urang teh manusia oge henteu bener sapapanjangna jeung henteu salah sapapanjangna. Atuh urang ngawitan wae nya in. Urang eta ngawitan teh urang ngangge salam ka agamian heula pan urang teh rumah agama Islam lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geuning sararea ngajawabna babarengan rampak sekar rancage digawena ieu teh nawiskeun micinta kana agama urang agama Islam. Nyaeta Islam nurunkeun Gusti Allah nyaeta nurunkeun agama keur urang sararea nyaeta Islam. Nyaeta kahijina urang pikeun bersatu antara kesatuan jeung persatuan. Ngahiji hirup babarengan ngabdikeun diri kana Maha Asih nyebakeun raga kana Maha Kawasa. Sabab naon? Urang mah kabeh oge manusia teh nyaeta teu ngagaduh-gaduh, ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi, sarengkak jeung saparipola. Manusia hirup di alam dunya tetep gagaduhan, lain gaduhnyaan. Lumawi di dieu urang sadayana ulah umaing jeung umaku. Matak sadayana oge ieu teh kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah atuh kumaha eta? Nya eta dina dinten ieu sim kuring miwah pundulur jang ewon dongkapna ka Sukabumi ka bumina jang Jai dina raraga nyepitan putrana sabab ieu nyepitran teh 3 alternatif. Ampun jeng. Parantos uninga sadayana anu 3 ieu. Baca sae bade diuningakeun ku Pir Bados. Nyaeta hiji nyepitan teh nyaeta kangge kasehatan. Kadua nyepitan eta teh adat. Katilu nyepitan eta teh sunah rasul. Matak dina lebah dieu boga budak lamun lalaki perlu dikeureut mamasna. Sabab ieu teh nganung harti dikeureut mamasna teh nyaeta murang lain dibuntungan kabeh lain.
atuh dibundungan kabeh mah rugi urang nya. Rugi meureun. Oh, pibakeuleun geus gede. Nah, ku hal eta. Jadi ieu kikicupna urang kalih teh dikereut. Dikereut. Ya, nu manyun teh nu manyun disukeut. Dikereut atuh kahiji urang teh keur kasehatan teh anu tadi teh kadua adat katilu sunah rasul nyaeta ngeureut rereged model sirik pidik jaya kaniaya iren panastren dudupak rurumpak ngupat simuat ujug takabur jeung sajabana ti nya atuh urang ayeuna sadayana ku ayeuna riung mungkulung ieu geuning anu ti tebihna sumping anu ti anggangna datang anu caket ge pada kapeureut ku hoyong ku palaina uninga nyaeta nyepitan putrana Jangjai. Ayeuna urang nyobi-nyobi da sagala rupi oge kedah ngangge judul ning zaman kiwari mah nya. Kedah ngangge judul nyaeta judulna ayeuna teh judul nikmat gede jeung nikmat leutik. Kaduana urang sakalian we judulkeun nyaeta judulna jurig. Waduh. Ai sim kuring mah ku jurig teh lain sieun. Tapi era. Teuing muga hutang urang nek ka jurig teh. Jurig diajukan we. Heeh nya kitu teh tidak euy. Tayana nyobi-nyobi nikmat teh kieu sabagian jelema sabagian jelema atawa rata-rata jelema kabeh nyaeta migawe kana parintahan pangeran ngajauhan cegahanana anu sok diheulakeun teh syukuran. Ai syukuran nyaeta lain nganung harti kudu urang teh nanggap wayang lain. Nanggap reog dog reog calung jeung sajabana eta mah sabagian tina syukuran. Pajarkeun teh syukuran teh numpang padahal lain eta mah sabagian tina syukuran. Naon sababna? Sabab leungeun lain awak tapi leungeun sabagian tina awak. Nu mawi nanggap wayang oge lain syukuran tapi eta mah hiburan. Pek bae hiburan. Asal anu ulah dilarang ku agama jeung dari agama jadi urang teh pagawean teh ulah mengpar gitu. Sabab ari agama teh keur sararea. Agama keur tukang seni abeh bener dina senina. Agama keur nu dagang abeh bener dagangna. Agama nyaeta keur tukang tani abeh bener tanina. Agama keur pamimpin lamun daek teh mamimpin rakyat abeh bener jadi pamimpinna. Agama keur rakyat abeh bener jadi masyarakatna. Agama keur pamimpin abeh bener jadi pamimpinna kitu lin tadi teh. Agama keur karyawan abeh bener jadi karyawanna. Nyaeta hartina agama teh anti riweuh tara kacau. Matak setiap agama datang urang teh kakacauan kudu lolos kajahatan kudu musnah korupsi kudu dibasmi. Kumawi di dieu pentingna beragama teh ulah nepi ka itu masjid anu aya di dieu pinuh ku kebul. Itu masjid nu aya di dieu ulah pinuh ku poek. Anu mawi geura lalumpatan ka masjid urang sararea paheula-heula dina waktuna ibadah ka pangeran. Sabab ulah nyieun rupa alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab loba teh euy. Aya kumaha? Kicuon. Mohon. Eta tengekeun ieu mah kanu hajat teh dek mah. Nya makang. Nyebut euy teh. Jadi loba jelema anu nyieun rupa alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Allah Subhanahu wa taala. Contohna bae hiji awewe dititah salat ku salakina nyi geura salat. Ai jawabna teh kitu ceuk awewe. Nyata Kang abdi mah teh daek salat teh da puguh itu loba uruseun, loba seuseun pakaian, loba kumaheun wadah, loba uruseun anak. Ta ieu jelema teh nyaeta nyieun rupa alasan supaya mundur manehna teh tina pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal kurang kumaha lin? Ayeuna cenah manehna riweuh rumah wadah. Ari diintip-intip geura. Datang tukang kredit geus nganyuk di lantang eta geus nama piriweuheun pan
iya dijieun-jieunna teh ayeuna cenah urang riweuh ngumah pakaian atawa nyeusehan ini maka toko geus meuli deui baju ini ka tukang kaput geus ngaput deui baju tuh nyeun rupa-rupa alesanna teh nya ayeuna urang cenah riweuh ngurus anak dipikir dibulak-balik tengah peuting gara geus uha deui ka salaki oh demi Allah meureun ku jai ge karasa urang ya kadang-kadang inung suku dipake kode gini ya aduh da kulantaran ti beurang na pasea arek ngomong era urang nya kapaksa inung suku dijieun kode da gitu jadi di dia urang sarana teh ulah nyeun rupa-rupa alasan mata hayu di mana kurunyung sora adan geus waktuna nyaeta ngajak ka urang sararea pikeun ngabdikeun diri keur masih ngalaksanakeun ibadah salat teh bereng sararea keur macu lesotkeun paculna geuwat mandi keur nabeuh atuh geuwat eureun nabeuhna init ka masjid cenah ayeuna tah mode nyeta tak ieu nya ieu pangna loba ajengan anu sok ngaharamkeun atawa ti bagian naon pihak agama naon anu nya ke agama ti pihak agama kitu nya da urang pan beragama sarua loba nu ngaharamkeun kana seni da ieu teh kasalahan senina bongana kadang-kadang ayeuna mah ngawayang ngusan jam 5 kadang-kadang ngusan setengah genep tapi kapahaok-haok jeung adan padahal nu adan mah eta mah geus waktuna nyaeta ngabejaan nepi we ka paterang-terang antara seni jeung anu sok adan bentrok tah dina lebah dieu ieu teh bahaya pisan nu matak ayeuna mah dina ngawayang cukup ngeusan teh setengah 4 lamun cenah can tamat jam 4 perlu pisan teh urang sangeusna ngawayang teh pan dalang teh sararea pantes nya turun ti panggung der wudu diiring ku panayagan heug sarolat di masjid kudu cece bejakeun ka Asep Sunandar kudu daek salat kitu salat berjamaah baik dalang cenah jadi imam kudu cece ulah wa kangarepkeun ganjaran urang mah anu penting kawajiban heula sabab eta mah ganjaran mah hak saacana hak datang meureun urang teh wajib heula anu kudu dipigawe tah ayeuna urang wangsu deui kana pokok nanging hapunten ieu teh nyabit-nyabit bahasa tina Quran margi simkuring mah profesina beda sabab kahiji kitu kaduana baheulana we dewek meureun baong heeh da kitu anu mawi dina resan dieu ka sadayana dulur-dulur anu kumpul di dieu margi bilih lepat nyaritakeunana margi urang mah letah sunna urang kusuna bae margi moal saha deui anu bakal bisa ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana moal saha deui anu bakal apal kana basana lintang ti bangsana margi dina ilmu katerangan tina Quran mah bilih lepat nyaritakeunana margi ilmu dina Quran teh aya ilmu tajwid sapertosna ihfa idhar mahraj iklab pertosna dina idqam mutamasilen gitu ada poho deui dek mah didengeng teu tadina dina idqam mutaqariben da aya dina idqam mutajanisen dina idqam bilaguna aya rupa-rupa cece jeung saterusna salah we saeutik pan urang diseungseurikeun era lin lumatak ayeuna mah urang ku basa Sunda wa sacana hapunten pilih aya kalepat lain bilih deui tangtos dina kalepatanana da puguh tadi ge urang mah masalaku manusia atuh lepatna bae eta mah tina kakaliruan pribados salaku manusia anu teu cicing dina hiji martabat teh atuh benerna bae tina agama eta mah urang ngawitan nyaeta ayeuna urang nyobi-nyobi ngabahas nikmat leutik jeung nikmat gede teh parantos aruninga sadayana sepuh anom jeung istri teu acan uninga karena eta nikmat gede nikmat leutik nah di dieu ka ciri bohongna ibadah mararaneh teh bohong lamun kitu mah sabab daun dina katerangan ditetelakeun awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka pangeran kudu apal heula
jadi apa cek Allah cek kana naonana urang teh nyaeta hiji kana kudratna, dua kana iradatna, tilu kana awasna, kana dengena, kana ilmuna, kana nikmat gede nikmat leutik urang teh kudu geus apa nu mawi di dieu urang sadayana kedah uninga supaya eta nikmat gede nikmat leutik karasa ku sadayana nyaeta abeh disyukurkeun anaknya ieu nikmat leutik teh saleresna mah urang contohan heula nya nikmat leutik teh ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah nyanang ngeunah nyaning ngeunah nyanung iya kana nyanung ya da eta mah nikmat leutik teh mah urang seperti ayeuna nya meuli sawah meuli kebon meuli mobil meuli video meuli kaset eta mah nikmat leutik eta mah demi Allah nikmat leutik nikmat cetek teh mah nikmat nyatana mah grafik ayeuna contohna nya tip atawa jeung kaset video anu aya di imah urang apa eta mah sanewara keneh sebenarnya mah grafik nikmat leutik namanya meuli video meuli tapi aya sebenarnya mah anu asli na teh kaset teh aya geranya urang papai nyaeta urang kudag kana nikmat gede teh ya tadi kusim kuring dicaritakeun nikmat leutik teh meuli sawahnya meuli dipan meuli kasur keur sare apanya tah sarena mah pan teu meuli sapatu sanajan hargana 200.000 pan aya tapi suku mah eueuh jualan kumaha-mahana suku nepi ka eta eueuh jualan suku teh tah ayeuna panon barang leutik eta panon leutik lamun dicokel garepek panon da leutik atuh mohon leutik entok sarwakeun jeung mun panon muning lah leutik gede naon sarwakeun jeung gelas gede keneh gelas mawi di dieu kade cing hati-hati tuh urang wangsulan deui supados karaos supados karasa nikmat leutik teh nyaeta ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah nyanang ngeunah nyaning ngeunah nyanung ngeunah meuli sawah meuli kebon meuli mobil meuli video meuli kaset eta nikmat leutik ayeuna nikmat gede nyaeta nikmat gede teh anu aya di awak sorangan geura mangga geura baca margi saur sepuh kapungkur ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri margi di dieu tadi diuningakeun nikmat leutik teh nu dipeser teh nu dipikapalai nu aya di ieu dunya tapi geuning lamun dibaca mah kana awak sorangan anu pinuh ku kaahengan sapertosna bae ayeuna dina panon aya awas dina ceuli aya denge dina irung aya ambeu teh teh nikmat gede naon pangna disebat nikmat gede kumargi eta mah teu aya jualan teu aya pasaranana teh mah nya kumaha-mahana teu aya jualan tadi dieu ngangge perantawisan welas asih pangeran eta nikmat gede parantos abus ngabaju miraga sukma ka urang sadayana jadi urang teh sadayana kantun rumasa bongan da karasa karaos ku sadayana aya awas dina panon kantongan percanten dina panon aya rekaman teu dacan palai karaos dina soca saderek teh aya rekaman aya kaset jadi eta mah kaset nu di bumi mah eta mah bobodohan da kaset asli mah aya dina wujud urang contona bae ayeuna mangga ku saderek nyai raoskeun ayeuna Sukabumi katingali henteu pantenan katingali tapi teu katempo ku panon lahirnya tanganung harti dina panon teh aya rekaman katingali dina panon ayeuna ku nyai Bandung pantenan berarti nyai teh geus bisa ngarekam eta dina panon kota Bandung ku bisa ngarekam eta teh meureun ku geus nyaho teh
tak enak dina cepil aya rekaman Itu. gara mangga kadangu kene soanten tuang ibu kapungkur Kan tenang. kadangu kene Masih yang celak kene. masih kadangu kene nganung harti dina ceuli ge aya Rekaman. aya rekaman dina irung oge aya rekaman Leres. kaangseul kene ayeuna ti kotok Karena itu bauna. pasti kitu bauna teh nya Mohon. benten sareng sengitna kadu Benten. ari kadu sareng nangka benten Kan tenang. tah di dieu ieu aya rekaman dina irung oge tah ayeuna penakeun nu ngarekamna saha Tah. Nya. ngumawi beuki dieu beuki lebet Leres. ulah lalawara ieu ulah lalawara karaos henteu Raos. lamun karasa geura prak atuh geura rumasa parintahna geura gugu ti samat ayeuna kaharep geura prak geura beungbeuratan ku kahadean insyaallah margi dina kateranganana oge kitu moal saha deui anu bakal bisa dibawa ka itu lintang ti amal perbuatan urang boh hadena boh gorengna iya amal hade bakal kabawa hadena amal goreng bakal kabawa gorengna di dieu kantun milih nah urang teh mending maan amal anu hade mending maan amal anu goreng Ade. tangto sadayana oge palajana amal anu hade nya nu di dieu mangga emutan mangga lenyepan mangga raoskeun sakur anu parantos sangemkeun ku pribados neme jadi yakin ieu teh nikmat gede nikmat leutik teh henteu tebih upami diraoskeun mah ku urang tadi dieu upami parantos ngarasakeun kitu jadi ibadah urang ka pangeran teh nyaeta moal kabobodo teh nyo moal kasamaran tingali margi seueur anu ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran ngarepkeun dikawinkeun ka widadari Nya gitu. tah ieu teh nganu harti kabobodo teh nyo kasamaran tingali jadi ibadahna ka pangeran teh lamun kitu mah sanes karena Allah tapi ibadahna ka pangeran teh karena ganjaran sareng karena hayang dikawinkeun ka widadari urang contohan ibadahnya ayeuna aya budak ku bapana dititah mani jang geura mani lamun ujang teu mani engke ku bapa digebugan tiriki nya budak teh mani da sieun digebugan enjingna jang mani jig bageur lamun ujang mani engke dipangmeserkeun momobilan tiriki nya budak teh mani jadi manina eta budak teh karena dibibi tapi kolot mani tiriki ge ku sorangan hideng ku sorangan tak ibadah ka pangeran oge kulantaran neme parantos karasa eta nikmat gede nikmat leutik mangga atuh bade moal lamun erek lamun moal dakeur araranjeun ke kayaknya orang-orang kene cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanna tuh perbuatanna perbuatanna jadi eta tuh amal urang nya. Nah, ayeuna tadi parantos disangemkeun ngeunaan juri. Ulah. Maju ka keung ieu mah ya. Margi kieu, kieu ye. Maju ka keung ieu mah. Maju ka keung ye. Mohon. Awas. Juri. Ai juri teh ngaran. Eta ngaran juri teh meunang jelema. Tuh. Nu mawi di dieu supados ulah sieun ku juri ieu. Mohon. Margi upami urang sieun ku jurig cilaka ku pamola sorangan. Contohna wae ayeuna urang ini ti imah dek ngaliwatan leumpang sakitu kilometer sedangkeun di tengah-tengahna teh aya rungkun eta ngaliwat kana rungkun eta teh sok sieun rata-rata geuning nya padahal ka sieun geus dibawa ti imah. Contohna bae ayeuna urang dek ini tah nyata euy urang warek ini ka itu teh dina pelbah rungkun tarada keung teh jadi eta ka keung jeung ka sieun teh geus aya di imah ngaliwat teh kana rungkun eta da kulantaran ka sieun dibawa ti imah aya nu ngorosak kadang-kadang lumpat nya kadang-kadang lumpat kita cilaka jadi eta cilakana teh ku pamola sorangan
pugu-pugu nu ngorosak mah ka tah ayeuna supados ulah sieun ku jurig supados ulah silaka ku pamola sorangan ku sim kuring ayeuna urang guar ti kawit cobi mama nya ye Leres. Allah subhanahu wa ta'ala ngayakeun makhluk nyaeta manusia jeung jin di eta dua makhluk dibagi-bagi di jin aya dua nyaeta hiji jin kafir dua jin Islam di manusia oge kitu nyaeta aya manusia kafir aya manusia Islam ngan di dua makhluk ieu beda ai jin mah barang lemes anu teu katempo ku panon jelema tapi ai jelema mah barang kasar anu katempo ku panon lahir tadi disangemkeun aya jin kafir aya jin Islam manusia ge kitu tah di dua makhluk ieu nyaeta meunang parentah pikeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ngan supaya nyencang ibadahna manusia nyaeta kuat jeung henteu imanna manusia pangeran ngayakeun makhluk hiji pikeun ngagoda manusia nyaeta makhluk anu baong bedegong anu diciptakeun tina bahan seuneu nyaeta disebutna setan ari eta setan leuwih lemes tibatan jin Tuh. gaibna teh Teuing. leuwih lemes teuing kumaha ngahampelasna tah resang tah nyaeta pikeun ngagoda jin supaya jin pinah kana jin kafir kahayang setan ye nya ye da setan mah digugu ku urang setan moal untung setan teu digugu ku urang setan moal rugi ngan anu sok rugi jeung untung teh lintang ti urang sareng kitu tah nyaeta samemeh eta setan ngagoda ka jelema teh eta setan teh sok ngagoda ka jin heula ka barang lemes teh ka urang teh bus we eta setan teh ka jin di mana-mana eta jin anu kasetanan jadi jin kafir anu nentang kana hukum-hukum pangeran anu teu hayang migawe bener tah jadi yakin eta jin teh anu kasetanan teh lumpat kana kai naon tah di mana aya nu ngaliwat jelema sok dieuneuk-euneuk kai albasiah tah eta disebutna jurig ku jelema ngan di dieu baca ku urang margi urang mah ditetelakeun dina katerangan urang sararea salaku manusia teh diwajibkeun tafakur tadakur sareng tasakur pikiran ku urang da sanes dina kai waru eta jurig teh albasiah sanes dina kai albasiah sanes dina kai haur sanes dina kai mala tapi eta jin anu kasetanan anu eunteup dina kai teh disebutna jurig teh sanes eunteup dina kai caringin tapi di kai ewon kai jai kai iin kai ugan kai ajat jeung kai asep jeung sajabana kita kai omir ka teu tah nu mata saur sepuh kapungkur aya kieu euy hayang nyaho maneh jurig kitunya saur sepuh kapungkur gininya lamun hayang nyaho jurig cenah rupana jiga hurang gedena sagede muning baheula ieu kalau nya ya baheula ya jadi eta lamun dipikiran dibulak-balik ku urang lain rupana jiga hurang tapi rupana jiga urang gedena sagede kuring jadi jurig teh maneh-maneh keneh i nu mata kade bisa jadi jurig sia teh ulah marakayangan ulah marakayangan tapi pikeun ngahinarkeun eta kajadiannya eta anu penting urang teh beragama tuh ieu ieu Jawios sama repotkeun aduh ampun deh ningkat harga aing ge ieu teh nya kitunya tuh ampun deh tak gitu kartos ya Cad kartosnya Karaos wali. jadi omat urang teh sararea ulah musyrik
uninga hartosna musyrik hartosna musyrik teh mangeran dua contohna kieu kumaha ieu nya ieu dangukeun geura ieu ayeuna urang tadi dicaritakeun urang sok ngaliwat kana rungkun rata-rata nih jelema nya aing ngaliwat kana rungkun sok luak lieu bari jeung sok ngucapkeun kieu geuning sungutna teh kadenge ku dewek punten nu kagungan di dieu jadinya punten nu kagungan di dieu bade ngiring ngalangkung nah eta nu rungkun teh nu si eta kitu da mangga emut leres da lain nu si eta nya aing ngaliwat kana rungkun nepi ka dedengkuan urang teh naon dedepongan bari jeung nyebutkeun punten kana kagungan di dinya ari ngaliwat ka hareupeun indung bapa sanajan ngadupak oge kana irung teh punten-punten acan bingung na teh kira-kiranya gitu panitia ditelepon panitia gitu won panitia ke Bandungan disangkai maneh boga sobat kieu alus bener karasa aku aki euy bener karasa bener teteh mama cepot bener da aki mah sakarang adeng anu model kieu aduh alhamdulillah sabaraha teh mayarna euy bayarna eta jangan sabaraha 200 ki 200 heup hapekeun duitna ka aki mangawe aki wengke mah tah kitu mah sadari naon eta teh ribut belah dinya biasa cicing aki-aki pewet mah cicing aduh ampun deui nah urang teras kieu nya nu mawi dina rasan dieu kade urang sadayana nyaeta cing bisa nyingkahan eta nu ngagoda eta jurig anu aya dina hate urang seueur dina hate urang teh gaib-gaib teh nu nitah bener nu nitah salah nyaeta nu nitah bener mah tugas pangeran teh anu nurun-nurunkeun wahyu anu nya mangawe emut mangawe rasakeun mangawe penakeun ku salira ai dibejaan ku simkuring mangkena bilih aya hal-hal anu teu dipikarepan anu penting urang mah ayeuna bener bageur sadayana nya dina hate ge urang teh aya nu nitah salah nu mawi di mana-mana aya nu parentah salah dina hate geuwat singkahan margi wujud urang salaku manusia teh lir ibarat hiji imah kosong nu asup teh reungit cucunguk beurit kekebul di imah kosong nih nya pangitkeun kasakseni ku sadayana tak ayeuna saorana atuh aya nu ngeusian mah datang ke kebul dipel disapu-sapukeun nya aya runtah disapukeun aya ke kebul dipel aya reungit diobat nyamukan aya cucunguk disemprot ku raid atawa ku bagong ku baygon anu mawi dina resan dieu urang teh sadayana dina hate teh mangga geura bersihan we hate anjeun sadayana margi naon pangeran menteuna ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hati nu mawi mangga geura bersih wujudna geura bersihan ku jalan mani hate oge geura bersihan ku jalan tolabul ilmi nu mawi aya pangaosan bereng contohan ku urang sadayana aya anu ngaos itu ieu barengan ku urang tablegan masjid jumaahan urang mah ulah nepi ka aya aturan kieu ku bedana naon bedana golongan sabab dina Islam teh aya teh geus loba golongan teh aya golongan itu aya golongan ieu tak urang mah nyieun kahadean ka batur ulah kahalangan ku golongan dek abus ka masjid ulah kahalangan ku golongan dumes itu mah golongan anak masjidna haroream asup ka masjid eta mah ulah margi golongan itu dulur urang golongan ieu baraya urang anu penting urang mah cing akur cing akur urang mah syaraya margi agama turuna ka alam dunya lain keur alat pasea margi turuna agama ka alam dunya sanes kangge alat debat agama turuna ka alam dunya teh kangge ngamankeun nu pasea agama turuna ka alam dunya teh nyaeta kangge ngamankeun nu darebat urang mah aya ti golongan itu keur pangaosan sup
tadi oge cek pangeran ulah nempo rupa jeung pangkat ulah nempo golongan jelema tapi tempo didikan jeung atikanana sabab eta ayat-ayat kami anu dibikeun anu dicaritakeun peke da rata-rata geus nya anu pangaosan dataran nita salah sararea oge nita bener nu mawi di dieu gugu urang mah sadayana oge baraya urang homo ayeuna urang merdeka anu geus sakitu taun era masih keneh dordar para saya Numawi dina sadia kade cing hati-hati. Getol ke masjid namanya. Cing getol ke masjid. Kadon sareung. Ulang kadon sare imam balik na boh ini ke masjid jeung anu heueuh. Datang ke masjid kerek. Aya teh harita baraya kuring anu ti Medan. Sim kuring boga baraya ti Medan datang ka imah kuring. Bari manehna teh geus abus agama Islam. Init ke masjid. Meureun seunana teh patukur dek balik ti masjid teh. Heueuh. Itu bisa bahasa Sunda. Orang Medan teh geningnya lagamna teh kitu. Jadi sina saya ini kemana itu? Tak kitu lagamna teh. Sina saya ini kemana? Coba ceritakan sina saya ini kemana? Aya anu nyaritakeun orang Sunda. Pahili panginten Pak. Hah. Pahili itu orang mana itu Pahili? Di marukana ngaran jelema urangnya Pahili teh. Sanes Pak Pagentos. Nah, jadi Pahili dan Pagentos itu orang-orang jahat duananya. Oh. Demi Allah, gitu dah. Duh, ampun deng. Numoi kade di dia. Sadayana cing emut. Yen urang salaku manusia anu hirupna di alam dunia perlu nyatana ibadah ka pangeran ngalaksanakeun naon paha parentah ngajauhan cegahanana. Pan benten cinta na ka Allah sareng cinta na ka kabogoh pan benten ai cinta na ka Allah mah urang teh kedah nebihan laranganana ai cinta ka kabogoh mah urang teh kedah nyaketan laranganana aduh ampun oh ieu mah humorna we nya oh ulah ngeluwut wae urang teh bingung mikiran hal-hal anu teu dipikarep pangreuah-reuah nya mah tak kitu mawi kade mangga tah ayeuna atuh pamungkasna urang geus mineng ku urang ka Bandungan saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan ganti taun yen eta teh hiji panggeuing sangkan urang buru-buru si horeng si mana horeng amuing rajana amuing geuning di ieu dunya teh teu lana hiji mangsa ajal teh tereh tumiba mangsana di ala nyawa atuh nya kitu urang mah geuning di alam dunia ieu teh beuki lila umur teh urang sararea beuki ngorotan liang kubur urang geus ngadeuketan kulit ngolotan geura mangpaatkeun eta awak ngora saacana datang kolot geura mangpaatkeun eta kulit lemes saacana datang peot geura mangpaatkeun eta cager saacana datang gering gerak manfaatkeun eta hirup saacana ajal tumiba tingali itu parentuna tutungul gerak tingali itu paragpagna pajaratan urang sararea ge bakal kitu mawi cing hati-hati sadayana cing hati-hati cenah geuning baheula dina eta nih keur sakola ning akang kungsi baheula sakola SD nya aya lagu eta teh geuning Asmarandana gitu ceuk guru ayeuna mah jarang ning dilagukeun di sakola-sakola teh nya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawa ayangan bae ana sok kasasarnya lampa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempukan baheula teh rek mah ulah lalawora nu mawi dina sandieu salaresna urang riungan di dieu teh muga-muga wae aya hikmahna muga-muga aya turutanana amin muga-muga sadayana anu ngariung di dieu nyaeta cing kengeng magpiro Allah Subhanahu wa taala amin atuh sakali deui ti pribados agung saus cukup lumur jemar hapuntena anu kateda ti luhur sausa pramut ti hanapsna sausa dampa tina naon pihak kalepatan muga ulah kira ngamaklumna tadi oge pan akang mah hirup ti bodo-bodo acan nyaeta anu ieu sasat tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus
ukituna lepatna eta mah tina kakaliruan kalepatan pribados salaku manusia atuh leresna bae tina agama atuh ramana cing soleh da tadi oge pan cita-citana ramana teh ieu murang kalih teh cing jadi jelema anu soleh moal tiasa soleh upami ramana teh soleh aya ieu nyaeta katerangan anu unggalna 100 tahun budak can lahir kadunya kudu geus dididik. Jadi hartosna teh ieu teh nganu harti urang teh kedah ngadidik diri ti kiwari kedah ngawarah awak ti ayeuna sangkan anak incu buyut bawa jang ngawareng udeg-udeg ka kai siwur urang teh nyaeta aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala rupina ti pribados sakitu tuh salamet we sadayana ieu nya mugia bae cing aya dina kasalamatan boh lahirna boh batina urang ke kapayun tiasa ditepangkeun deui urang pungkas we wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.